Hai guys, tepang deui di channel Abah Caca. Tong hilap, like, comment, and subscribe di handap ieu. Sareng hulungkeun tombol lonceng nanya. Ieu ulah loba ngomong teuing lieur jeung Mang Odi mah eta nu penting mah yang buru-buru tepung jeung si Acil. Kumaha carana kumaha nyi Karsi. Urang telepon we nya meh tereh tina ka dieu kanu helikopter. Zaman canggih atuh. Sok atuh atau bade nurug tug leumpang tadi tuh ke Bandung. Jauh ieu antara Cimahi jeung Sumedang teh jauh. Aya di telepon mah di Acil makan bisa ngadeungit. Jeung boga ajian saipe angin. Oh, saipe. Datang langsung. Oke, orang teleponnya. Oke. Sugan aya biasana mah wayah kitu si Acil mah sok keur marad entog. Ah entok mage pararae cenah. Teu meureun teu tahalodoan teu minum. Heeh. Aya, Cik. Orang telepon. Lila ada yang ngangkat ge. Halo Mang Acil. Waalaikumsalam. Ya sareng saha punten bilih lepat. Telepon. Oh nyata satu teu cios. Ah Mang Odi teu bener ah. Nah kumaha? Teu bener ya. Sok gerang ngomong. Jadi kieu. Kumaha? Itu udah ngomong jeung itu lagi ini Karsi. Oh wah. Iya orang Acil. Acil buru sakedeung Mang Otoy Gemol jeung Nyi Karsi hayang tepung. Pokona mah aya penting we ieu. Aya job. Ieu nu boga hajat teh datang buru-buru ieu aya job. Bener. Job gede. Cil buru-buru Cil. Job gede butuh Acil. Buru-buru we ka dieu lah. Buru. Gawat ade. Cicing heula atuh. Rek ngomong ieu mah dipungsuin. Di mana ieu dokternya di mana ieu? Pokoknya mah di rumah Nyi Karsi buru-buru. Aya nu rek hajat, aya ngap Acil. Gede sacil. Nya, heueuh. Bener. Bieu ge Cil geus nawar 4 juta. Cil geus nawar 4 juta bieu ge heueuh. Idangan panggung ti Acil, idangan ti Acil jeung konsisi ti Acil. Wayahna cenah ieu aya 4 juta. Buru-buru ka dieu. Buru. Oke. Oh gitu Cilnya. Yo udah di rumah Cil. Nah, tas. di bobodo ku Mang Otoy teh Cil buru-buru ka dieu. Ieu aya job anu boga hajat butuh pisan Cil. Itu budak kritik gimana itu? Assalamualaikum sampurasun. Rampes. Acil. Sumuhun. Ah lain. Acil, si Acil. Sumuhun. Lain ah. Asa Anu sok jeung si Daus. Oh, kembaran mana? Beda inum beda bapak. Nah, kasepan itu atuh beda. Cil. Aya naon? Lain. Karuwa saya HP mah. HP kan kamu rag. Kira-kira Ahmaknya. Ieu ti Cimahi, Dek, nyampe ka Sumedang mendingan sajorelat ieu make ilmu naon, Acil? Ilmu. Heeh. Ilmu selamat. Alhamdulillah. Jadi itu numpak naon ka dieu? Tiup. Di dieu. Odong-odong. Mau maju-maju kikiran we terus ini ya. Emang gara-gara man? Alhamdulillah. Enggak calik gini tuh. Yo. Mang Otoy Gemol, sabalikna anu nanya ka Acil jeung Nyi Karsi. Nyi Karsi di mana? Oh iya. Kade ngororot reret nanti nu hayang. Jadi Ya da wewe. harinya tuh hari ini. Mang enggak rek diuk. Neng naman? Sanes muhrim supados kapali dia. Eta ge hari siapa yang muhrim? Kan? Kada Langsung. Punten. Muduhan. Simun. Silakan salah. Itu bener sih. Di batas. Di batas. Di batas, Cil. Di batas. Itu, Cil. Terus. Udah ditipu. Aya naon? Ya. Anu negara Sumuhun kieu sebenarnya mah. Sebenarnya mah kieu Cil. Mang Odi teh kan ngobrol-ngobrol jeung Nyi Karsi ngeunaan Akang Acil. Pertama urang tepung teh sareng Nyi Karsi teh waktu manggung di Jati 2 Bandung. Ya. Lamun nuju nyarios teh ulah bari nunutan. Ulah bari nunutan. Ketika manggung bareng jeung Nyai Karsi.
lain ketik ieu lain. Lain kumaha tuh? Waktu hari. Siga budak ketiknya. Aman kana. Siga Mang Acil. Gimana? Siga Mang Acil. Oh, bener nya kasih. Lain, ini mah lain, bener lain. Ini mah lain. Lain ieu mah. Tah. Si Acil cenah. Siga anak careuh. Karsi, ada lain cek mangotoy ge moal lain. Bohong, astagfirullahaladzim. Ieu teh cenah sabaraha taun budak teh cek nya Karsi teh hayang apal meureun. Dibatas lah. Bener. Dibatas. Bener dibatas. Aman. Dibatas gitu mah aman, Pak. Tak Cil. Cil. Aduh. Arek ngomongnan urang poho deui. Dibatas. Dek, ari ieu buntutna mana, Dek? Teuing atuh. Ai sirahna. Teuing nu luhur, teuing nu handap. Nu mana besok salah hayangna. Kita aya naon kela-kela. Nya. Asal ruas itu. Balik di kanu obrolan tadi. Waktu harita tepung jeung Nyi Karsi jeung Kang Otoy Gemang teh di Jati 2 Bandung. Loh sepok jeung non jeung Acil teh can tepung di tah matak Acil ditelepon ka dieu teh hayang tepung pang-pangna jeung tang tos mah sono nya. Sono Pisan. Panjang-panjang ting. Sonona ulah jeung nyebut sonona ulah jeung perasaan biasa saja we. Cuman lihat dong Mang Otoy Gemol. Tah gitu. Serabnya. Serap. Ieu teh Mang Otoy Gemol alias si Batu Alimul. Kamu Pak. Cing. Tas kumaha? Waktu harita Eta waktu hari tadi wae ngomongna kita tamu. Bulak-balik eta bae ngobrolna ge urang mah. Kieu we tuh mah. Dibebas urang mah. Urang ngomong we urang kana mah. Ai nama kieu we, bagi-bagi we ngomongna. Bagi-bagi. Sok Acil maneh heula ngomong. Dede teh malan ku Dede. Heeh. Sok. Kieu we. Dede malan. Odi disada. Nya gitu sok ayeuna mah supaya teu hos nu paraseha. Sok. Kacil. Ngado naon kan ieu teh. Jauh di Bandung. Win teh sabalikna nanya ka maneh. Maneh teh rek naon datang ka dieu. Urang nu nanya we. Besok Ini recet rarasan teh dah. Ayeuna mah geus. Pemirsa, patepang deui sareng sim kuring. Si ganteng kalem. Hei, host teh Mang Otoy Gemol jeung Nyi Karsi cek aing mah tak bane pinah geus aing mah liar. Sok Dede karya Dede. Ada sarang Dede liar. Apaan host teh urang jeung Nyi Karsi. Ya atuh kumaha rek nanya naon ieu teh. Tah. Aci Dari pindah. Dibatas. Cil Lan, antara Acil jeung Ki Daus teh kapinaon? kapi lain. Oh. Kapi lain. Oh, nya. Jadi sabar mah kapi lain teh. Kapi lain. Heeh, ari Acil. Nah siga tuh teh kali. Jadi kieu abi jeung Mang Odi ngomong teh ulah janji disada wae atuh. abi mah jeung Ki Daus teh wargi. Jadi jadi banyak. Wargi abi teh ya. Oh, geus wargi teh sayopat tianganana. Kan ulah wargi deui awas. Wargi nyebut wargi teh dicekek tak wae. Aya di ditu. Kumaha? Wargi. Eta Aki Daus, mendingan di Citaheum. Nah, tapi abi jarang nyebat Aki Daus nya. Nah. Dan nyebatna AA. Kapi Raka abdi teh asa teh. Di beda tinong beda ti bapak gitu. Sahadam. Oh, sahadam. Tuh, rada bener ngomong lainna mah. Gitu. Nya, tadi mau ditanyakeun ku Dede, ieu teh jati dirina Akang Acil teh nah ieu teh lalaki atawa awewe gitu. Dah langsung ka deui ngeun geura. Ku Dede kan ieu mah da torek sih. Ku Dede teh. Mang Acil. Ya, Ada jati diri Mang Acil teh awewe laki. Tah. ngomong teh mah deket-deketin bagan bonge urang nanya euy. Naonna tuh? Teh bonge urang mah. Acil teh Ngomong ke kitu bisa. Kadengenya. Mau deh. Acil teh aslina teh lalaki awewe.
Naon? Aslina acil teh awewe lalaki jago atawa bikang. Ngomong tehnya sesentak saya mah. Da arang hosran bere kieu mah aing mah. Iya lain. Jadi Ngomong naon dia? Dia tinggal bukna tapi kan nyarung cungki itu kasetrum tinggal. Ngomong naon dia. Ngomong naon? lain buuk eta mah. Pasih. Ngomong naon dia? Ali tadi diharewoskeun aambekan. Heeh. Lain aambekan teu ngamekan gitu. Tadi teh ieu teh maneh ocil teh ditanya ku dedengan maneh teh nemalan jeung teu ngamekan. Tidak nanya naon. Acil teh jati diri sabarna teh awewe lalaki tapi disebut lalaki pan sorana teh ciga awewe disebut awewe. Heuh pan lalaki tangtungan teh acil teh ciga lalaki tak uing rek nanyakeun aslina acil teh awewe lalaki. Tak eta. Hayang apa? Heeh. Hanya pemirsa. Maksudna? Apa lain main nama? Dek, kan beda lamun lalaki mah nya. Da sok aya tulalean pan heuh. Urang lalaki. Oh iya, ya. Ieu mah jak kita boga. Heeh bener. Dek. Jati diri lalaki. Heeh. Nya. Heeh. Soalnya beda. Heeh, keracil. Jakun ka mana ya? Gayuk. Lain ya dengekeun urang teh kabatas ku waktu gitu ya. Matakna kan dipuguh ya matakna. Ngobrol sama Ngobrol naon? Ngaco Tah, ya. keun bae gawe urang ngobrol di dinas mah heuh. Anu teuing mah ieu mah tepang nepa anjan sono. Oh, acil nu anjan sono ka Nyikarsi jeung ka Mangotoy Gemol. Ah, kitu we, Urang atuh. tuluikeun ieu obrolan kita teh. Pasti gitu we. pemirsa teh ieu Penasaran. hayang ngubok ngaguar jati dirina aslina ka acil jeung saturunanana. Bener. Indungna. Da hayang ngubah Ulah, akina. Apana teh eme atawa indungna ucing. Kan urang hayangnya ho. Salah bener. Tina tata bahasa dia hayang ngubah. Lain balung Kan si ucing dia aduh ngomongnya tuh. Lain bakau atuh. Dek. Mana hayang ngubah? Moal bener tutup heula acara ku Dede. Tutup heula. Moal bener. Nu aya di Sumedang wae di mana ayeuna nu di Majalengka nu di Bandung nya. Bawa anu ti mana teh da Maraja teh. Dari Maraja. Sadayana. Ah, bener gitu. Nya. Heeh, terus Atau saneula sim. Dek tutup ku sorangan dek bener gimana? Tong hilap like, comment, sareng subscribe, hurungkeun lonceng di handapnya. Kadulu atuh. Kadulu. Gas. Mangotoy Gemol. Nyikarsi. Kang Acil. Tadi ajakan. Undur pamit. Sanes sono. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Warahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempe Dek. Bra.